U'izu nafsi billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes, muga rahayu sagong dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kahiji nukil nyutatina kasauran yang Prabu Siliwangi Raga Mulia Surya Kencana na Pantun Bogor saurna diantarana mungkin dina akhir zaman mangsa purna tugas budak angon sarang budak janggotan bakal loba anu rebutan catur sarang papasean anu diluluguan ku budak buncireun aya anu sarakah aya anu boga hak minta bagian atuh saheng saralembur anu ngarti mah caricing ngan angger kabalerang ieu mah cenah ceuk medsos da kula mah da acan pernah diajar perihal Pantun Bogor tabe pun ampun paralun ulah dugi kula salira sadaya kagulung ku bahasa karungkup ku ucapan kareka ku caritaan tina rebutan catur perang carita kadituna bisi ninggang perang pring sabulu-bulu gading gandingna Sunda perang kadituna colek-colek ka ambeut tarasi mantap jadi nyambel doktrin oge pamadegan nu ngalantur teu napak sareng kenyataan atawa nyimbutan kenyataan eta ngagulung jalma ku bahasa sangkan anut atawa diturut ana dicolek teh di korehan mah euleuh seungeut tarasi padahal mah tarasi ieu lambang ambisi atawa nafsu mentingkeun diri pribadi sabulu-bulu gading ibarat jalma hayang dipandang kasayanana kin di awal atau akhir bakal katon mana anu sae mana anu ukur kedok tapi teu kedah nyarios da kula mah jalmi bodoh tu RT acan. Contohna kieu lalapanana upama anu salat karena sieun asup ka neraka aya di jalma anu ngalaksanakeun salat karena hayang asup ka surga aya di jalma ngalaksanakeun salat karena hayang cakata Gusti Allah anu ngomong deui karena cinta Gusti Allah aya di jalma salat karena hayang cepat lunasan hutang loba rezeki naik pangkat nah lebah dieu ulah kagulung ku bahasa lah anggap we seruan
niat hade orang tekudu ngitung-ngitung karena paniatanana ada orang mentol level lain pakna dina eta anggap sadayana oge sae salat sing kendarakaanya alus sarua salatna jadi lebar diri penting ngalaksanakeun bukti fisik ngalaksanakeun yang tadi pagawean ngitung dina pagawean udah seli asuh eta harapna dina kecap pagawean anggap lunas ku pagawean ieu puji we kabeh sadayana sae sampana kinarita sampana kinungkem ayeuna urang ngadongeng harita keur kula budak bah buyut ka pendaku kula keur kasemahan mawa keris ring geus bae terus kula nanya itu keris naon bah sampana kinarita saur si abah teh naon hartina abah terus si abah hartina jalma jago kudu nyaho kana lalakon teguh dina lalakon 2 bulan kahareupna aya semah sejen datang sarua mawa keris naros perihal keris ieu keris naon bah saur abah ieu keris sampana kinungkem jalma anu jago kudu bisa mingkem jaga rusiah teu sagawayah nyarita pelang deui sekian belas tahun anak kula buka di YouTube geuning aya beja di akhir yuswana abah guru sekumpul Martapura Kalimantan nganggit para kadalemanana para cantrikna kangge maluruh keris sampana carita langsung ku anjeunna dipasihan terang mana keris nu asli atau mana anu jembarana atau fotokopina disiapkeun maharna supados sah janten milik ti keluarga abah guru sekumpul kadang kula rada bingung rada lucu oge jalmi sekali berabah guru sekumpul anu saurna jeneng Qutbul Ghaus cerita pangkat wali kutub aya 2 hiji di Jeddah kedua di Martapura nyata di abah guru sekumpul buat pangkat luhur tekedah anjeuna segala mereng keris atana bisa jena ieu dan ieu jantan tanda tanya hartina syabah maluruh keris sampana carita amun cekarhun kula disebut sampana kinarita ieu pasti aya hikmah aya pelajaran ke anak incu di Nusantara jadi ibarat nama sepintas ngalikeun deui ka keluarga kaula lah mungkin akhir zaman teh bakal kitu kudu teguh dina nyekel carita nyekel sejarah lalakon kudu bisa nyumput dina sejarah nu asli bakal kanyahoan aslina kitu rupina mah ieu teh gambaran terakhir ti abah guru sekumpul samina aya rupi-rupi kejadian anu janten kontroversi tapi sadayana oge teu anu lepat dan anjeunna mah kula percaya ka pangatan wali jadi sanes kalepatan ieu ukur kauluputan da pasti jalmi mah aya keterbatasanana di bidang hal naon wae ge pasti ieu rupina Allah Subhanahu wa taala maparin ilham ka abah guru sekumpul keur contoh sekali deui ke anak incu di Nusantara kitu kula ngahubungkeun sarangkayan zaman kiwari ulah parabot ku caritaan golongan kula nu barodo mah tinggal ningalikeun wae ya anu bade ngiring nyaritanya mangga nu alim nyaritanya model kula nya anu bodoh jiga kula ieu anggar kula ge nyarita sarua bae ka bawa nyarita tadi nama nyarita kula teh kan melang kabaraya-baraya kaula bisa anu teu ngelingan ti
sisek kalerna di luhurna bisi acan kebagian impo itu saya ayat ampurayu kula sorana ke kurang sehat tapi pun peralun wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.